Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangdi sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halu tia geningannya anu gandang anu kompot anu manis anu pangkasepna sa Jawa Barat cekma dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sijanaraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu ka-42 karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi. Alhamdulillahnya diteraskeun di dongengna. Mata kurang doakeun Kang Rompisna sing bagja sing sehatnya sing jembar rizkina pokona mah supados teras ngahibur ka urang. Luar biasa anjeunna dina sela-sela kasibukanana sebagai konsultan teknik sipilnya di Jambi duka di Batam teh. Masih tiasa nyempetkeun ngarang dongeng kanggo ngahibur urang sadayana. Pamugia ieu wasilah dongeng sing janten ladang kasayan ladang amal kanggo anjeunna nya sing diberkahkeun sagala rupina kusabab ngabungahkeun urang sadayana wasilah dongengna. Kumaha atuh salajengna ilalakon Dewi Sekar Taji teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur kapala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseh gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepasnya bari ngabaheu hai nginum cikopai udud samsai aduh di tempat konveksina bari motong ngobrasna nya di tempat cukur asgar pokona mah oge padamel PLN Kang Ahawo seunanya di Purhalis di Bandung di pasar di pabrik di kantor di perjalanan bari nyupiran satpamna pokona mah kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota ugi di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri tos sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh rencang damel seunanya landong katineung ulah hilap di like di komen nu teu komen burutnya gulis-gulis burut cenah kitu sareng ulah di skip iklanna da bageurnya saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasa ngapresiasi teh sanyawer kana nomor dana ieu tah atawara kuning sabaraha we saikhlasna 2000 etang-etang parkir wewesnya langkung raos disambungkeun kana speaker aktif atanapi bluetoothnya omo kana tua masjid mah ngagelegernya supados teu nyang kolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian anu ka-42 mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun preng Rai Awi, itu ayat tukang balok teh, tuh katinggal ti dieu oge. Pokna Elena Pan Hotman ngagaruwakeun ka Dewi Sekar Taji. Dewi Sekar Taji enggal ngalieuk socana nuturkeun panuduh Elena Pan Hotman nya bae tepati jauh ti dinya aya tukang balok keur pada ngariung ku nu rek meuli. Dewi Sekar Taji gasik ngalieuk deui anu maksudna mah bade ngawakca ka eta pameget hanjakal si pameget tos teu aya di dinya duka kamana ngaleosna. Aya rasa hanjelu dina manah Dewi Sekar Taji teu kabujeng nyidikeun anu langkung antep ka eta pameget. Antuk nama Dewi Sekar Taji nuturkeun Elena Pan Hotman ngajugjug ka tukang balok. Basa tos aya di kamarna Dewi Sekar Taji ukur ngaherang we teu bisa ngrejepkeun panona duka kunaon
bet emut bae kasih jajaka gandang sok sanaos patepang ukur saliwatan. Basa tos aya di kamarna, Dewi Sekar taji ukur ngaherang teu bisa ngerejepkeun panona. Duka kunaon, bet emut bae kasih jajaka gandang, sok sanaos patepang ukur saliwatan. Kunaon aing teh jadi inget wae. Sok padahal lawung ge ukur sakedapan. Palang siang aing teh geus kagel mangrasa ku eta lalaki. Buak kieu rasana kapiduriat teh. Hate pating seredet, jajantung ratu badis keur ngadulag. Saha tu manehna teh? Aya sima rohaka dina sorot panona. Edas eta ku kasep jeung gandangna. Kawas turunan pangagung luhung putra menak gegeden. Kitu gerendengna Dewi Sekar taji guling gasahan badis anu kapahung. Dina poe isukna sakira wanci haneut moyan anu rek dipentes wowosena teges ngagimbu ngahareupeun rohangan Banyu Dewa. Sakumaha omongan Raden Sulaksana dina poe eta jalma nu rek dipentes wowosena teh jumlahna aya 100 urangna. Puguh bae disabudureun eta patempatan teh teu sirikna heurin usik. Di antara lobana jalma nu ngariung di dinya tembong aya Rukanta muridna si Wulung Geni anu dibarengan ku tilu baturna. Didinya oge aya Enden Lastari anu dibarengan ku guru Najatnika katut para murid sejena. Raksa Dewa kaluar ti rohangan Banyu Dewa dibarengan ku para punggawa. Basa anjog kahareupeun balarea pok bae Raksa Dewa ngawakca.
Samemeh kula muka ieu acara atawa mentes wowosen kanu rek miluan kana pasanggiri. Leuwih ti heula kula rek ngabewarakeun heula hiji perkara ka balarea. Kula geus mere iber ti samemehna, sok sanajan teu lulus tina ujian, omat 1000 kali omat ulah wara mulang. Pikeun tempat pangrereban katut pangabutuh sejena geus disadiakeun ku pihak kagubernuran Gunaloka. Hal ieu teh hasil babadamian opat kagubernuran sarta geus dibewarakeun ti anggalna ka balarea. Rek lulus atawa teu lulus ulah wara lunta ti dieu, kudu nyakseni nepikeun kalekasan pasanggiri. Ngan sakitu we ti kula mah, ayeuna kula bakal nataan 10 urang heula nu arek dipentes wowosena. Anu ngaranna disebut gancang kahareup, anu sawarehna deui ngabaris kalayan tartib. Cacap biantarana Raksadewa gancang nataan 10 urang jawara anu rek dipentes wowosena. 10 urang jalma nu ngaranna disebut gancang maraju kahareup bari ngabaris. Jalma anu kagiliran kahiji gasik asup karohangan Banyu-Dewa. Gancangna carita geus aya kana 20 urangna jawara anu asup karohangan Banyu-Dewa, tapi saurang ge tacan aya nu lulus lantaran kabeh oge dibawa kana kareta kuda pangtukangna. Para jawara anu araya di dinya tangka gogodeg bari silih harewos jeung pada baturna. 10 urang jawara geus maraju deui ka hareup bari gasik ngabaris. Kabeneran anu kagiliran pangheulana nyaeta Rukanta anu dibarengan ku baladna si Kemong. Rukanta katut si Kemong gancang asup karohangan Banyu-Dewa dibarengan ku para punggawa. Basa geus aya di hareupeun Raden Sulaksana, Rukanta katut si Kemong gancang ngahurmat rarengkuhna keranan. Ngaran anjeun teh Rukantanya, asal ti paguron pasanggrahan. Pokna Raden Sulaksana gancang nale ka Rukanta. Sumuhun Raden, jisim abdi Rukanta ti paguron pasanggrahan anu aya di lemur Cipeucang sun. Walon Rukanta negeskeun deui kayaan dirina ka Raden Sulaksana. Raden Sulaksana teu nyarita deui, inyana mere isarah ka Raksadewa sangkan mawacai kana batok ke Rukanta. Raksadewa gancang mawacai kana batok, song dibikeun ka Rukanta. Ari baturna Rukanta si Kemong gancang ngajauhan ti dinya. Rukanta sakedapan mangahuleng lantaran mentes wowosen tengan saukur dititah nginum cai Banyu-Dewa. Najan pinuh ku kahelok, Rukanta gancang nginum cai tina batok nepikeun ka dadas. Marengen cai dina batok geus beak diuyup ku Rukanta, dumadakan kana awak Rukanta karasa aya hawa panas pating hareab. Mingkin lila hawa panas teh beuki mahabu pating jeletet kana sakujur awakna. Rukanta gancang ngawatek pangawasana nyaeta elmu raksaning geni pikeun ngabendeng pangawasa cai Banyu-Dewa. Tapi taya karasana hawa panas beuki meuweuh awakna panas asa direrab ku seuneu. Beungeut katut awak Rukanta geus cipru ku kesang teu sirikna ngurutug meh teu kaampeu. Rukanta gancang ngawatek di pangawasana nyaeta ajian Bajra wiwitan, tapi angger temetu hawa panas kalakah mingkin nyaliara teu puguh rasakeunana. Amekan Rukanta renghap ranjug nahan rasa panas jeung nyeri anu taya babandinganana. Rukanta gancang ngawatek elmu pamungkasna nyaeta elmu gelap ngampar. Najan awak Rukanta atra ngadaregdeg, tapi rasa panas mimiti ngurangan kabendeng ku pangawasa elmu gelap ngampar. Beuki dieu hawa panas teh beuki reuhreuy, antukna mah leungit teu karasa deui ku Rukanta. Rukanta ngahegak badistas nyorang lalampahan jauh, beungeutna anuju uku kesang disusutan ku dampal leungeunna. Raden Sulaksana gancang ngawakca. Rukanta,
anjeun geus lulus tina ujian. Sok ayeuna mah geura kaluar, ke bakal dianterkeun ka pangrereban ku para punggawa. Atur nuhun Raden, jisung abdi suja permios bae. Walon Rukanta bari rengkuh ka Raden Sulaksana. Rukanta katut si Kemong gancang kaluar ti rohangan Banyu-Dewa kairing ku para punggawa. Basa Rukanta asup kana kareta kuda anu panghareupna, para jawara sejena kaleprok ngarasa bungah geus aya jawara anu lulus tina ujian. Nepi ka wanci tunggang gunung, tina 60 urang anu dipentes wowosena, kakarek 6 urang anu lulus, anu kagiliran rek dipentes wowosena geus ngabaris deui ka asup Nden Lastari. Basa anu pangheulana geus kaluar deui ti rohangan Banyu-Dewa, Nden Lastari dibarengan ku Jatnika gancang asup ka eta rohangan. Basa Nden Lastari katut Jatnika geus aya di hareupeun Raden Sulaksana, inyana gasik ngawakca. Ngaran anjeun Tari, asal ti paguron Kiara Jajar nu aya di lemur Calingcing? Leres pisan Raden. Walon Nden Lastari bari rengku. Sakumaha biasa, Raksa Dewa gancang mawacai Banyu-Dewa kana batok. Ari Jatnika gancang ngajauhan tidinya bari teu oleh nyidikeun kana batok cai anu dibawa ku Raksa Dewa. Jatnika bisa ngarasakeun aya kakuatan linuhung anu ngungkung ka eta rohangan. Cai Banyu-Dewa gancang dibikeun ku Raksa Dewa ka Nden Lastari, ku jinisna gancang ditampanan bari langsung diinum nepikeun kabea. Telila di antarana, kana awak Nden Lastari karasa pating jeletit badis dicocogan ku jarum, mingkin lila beuki renyem dibarengan ku rasa panas anu pating hareab, kesang mimiti juuh maseuhan beungeut Nden Lastari. Nu pating jeletit teh beuki rongkah kawas dicocogan ku rebuan jarum. Nden Lastari gentak ngawatek pangawasanna nyaeta ajian Ismu Gunting, hanjakal tibatan rerep rasa panas beuki nyongkab, anu pating jeletit teh beuki rosa. Nden Lastari tangka nyengir ngararasakeun kanyeri anu liwat saking. Nden Lastari ngawatek deui elmuna nyaeta ajian Tapak Kiara, anu pating jeletit teh rada ngurangan, tapi rasa panas mingkin nyaliara badis direrab ku seuneu durukan. Sirah Nden Lastari karasa lenglengan siga nu reka turu lengan awahing ku rongkahna pangawasa cai Banyu-Dewa. Awak Nden Lastari atra ngageter nahan kanyeri jeung rasa panas nu taya wates wangeunna. Amekan Nden Lastari ngahanju, dadana karasa eungap jeung berat. Nden Lastari gancang diuk lantaran awakna meh-mehan ngagubrag, bari ti pepereket Nden Lastari ngawatek elmu rugrug jagat. Kersaning pangeran, sirah nu karasana uleng mimiti janglar deui, pon kitu deui hawa panas anu nyaliara kana awakna mimiti ngurangan. Jedud, sirah Nden Lastari karasa ngajedud, badis aya kakuatan anu kaluar tina sirahna. Mingkin lila rasa panas teh ngaleungit aya karasana naon deui kana awak Nden Lastari. Alhamdulillah. Pokna Nden Lastari ngagerendeng pinuh kabunga. Jatnika anu nyaksian eta kajadian tangka gogodeg ngarasa reueus ku wedelna patekadan Nden Lastari. Lalaunan Nden Lastari nangtung deui bari nyusutan kesang dina beungeutna ku karembong. Anjeun geus lulus dina ujian, sok ayeuna mah geura kaluar, ke ku para punggawa bakal dianterkeun ka tempat pangrereban. Kitu ceuk Raden Sulaksana mere iber ka Nden Lastari. Hatur nuhun Raden. Walon Nden Lastari bari manggut. Nden Lastari katut Jatnika gancang kaluar ti rohangan Banyu-Dewa dibarengan ku para punggawa. Nepi ka wanci sariak layung,
tina 70 urang anu dipentes wewosena ukur 7 urang anu lulus anu tacan kagiliran dipentes wewosena baralik heula sabab acara disamung deui na wanci harieum beungeut. 7 urang anu lulus tina ujian kabeh oge ti kagubernuran Gunaloka ngan beda kabupatian. Ari 7 urang anu lulus diantarana anu kahiji Ki Sanca ti Paguron Wuling Putih, anu kadua Ki Japro ti Paguron Gumelar, anu katilu Putri Titisan ti Paguron Tarate Beureum, anu kaopat Kinata ti Paguron Jati Emas, anu kalima Sulaemi ti Paguron Macan Lugay, anu kagenep Rukanta ti Paguron Pasanggrahan, ari anu katujuh nyaeta Enden Lastari ti Paguron Kiara Jajar. Kacarioskeun Dewi Sekar Taji anjeunna nuju amengan di Taman Santigi disarengan ku Elena Panhotman katut Enden Sipa. Sakumaha biasa Dewi Sekar Taji rarayana ditutupan ku lawon ipis kelir kayas tiluanana mapah rerendengan bari aluprek ngawarangkong. Anu araya didinya pating laliuk ngidikeun ka tilu mojang lenjang nu keur ngagandeang sokomo ka Elena Panhotman mah loba anu hookeun ningali mojang bule anu sakitu geulisna. Rai Awi, aik mah hoyong ngagale kerupuk ke kutud teras dibanjur ku cai lada. Duh, meni asa dina ilat hoyong gerang ngrekeb itu. Cek Elena Panhotman bari nyikikik seuri. Sok mararodel si acek ulemanya. Make aya kerupuk kutud segala rupi. Sanes kerupuk kutud acek ule, namun kerupuk sangrai teras dikeum ku cai sambal. Saur Dewi Sekar Taji geuh-geuy ka Elena Panhotman. Eik kirang uninga Rai Awi, margi eik langki mendakan katuangan anu kitu di Nederland mah. Katuangan di Nederland mah anu raos mah namina teh beket lel dituang na hanet-hanet. Beket langkung kalandep nganggo risceng eik madugikeun ka seep 5 siki Rai Awi. Cek Elena Panhotman deui bari seuri. Elena Panhotman ngabejaan sabangsaning kadaharan anu aya di Walanda ka Dewi Sekar Taji. Tantosna di Nederland mah seueur katuangan anu aneh acek Elena. Ke dupi beket lete katuangan sapertos kumahanya. Kapan biasa nama roti teras dilebetan daging sareng anu sanesna. Saur Enden Sipa ngiring mairan cariosan Elena Panhotman kangaranan budak gubernur. Enden Sipa tangtu apaleun kana kadaharan bangsa Walanda. Sanes roti Rai Sipa beket lete belum ketan lulus liat dituang na hanet kene disarengan kuricing atana pirius cengek. Walon Elena Panhotman teu euleum-euleum bari ngagigik seuri. Alas ya, si boleh hawuk ngadeuk ka aing. Saur Dewi Sekar Taji bari ngagigik. Anjeunna nyirilik bari ngajemel ka Elena Panhotman. Enden Sipa ngeukeui gumujeng kagugu ku cariosan Elena Panhotman. Elena Panhotman terus bae ngagigik seuri teu sirikna lelenggahkan. Kulantaran balanga awak Elena Panhotman teh ngabadug salah saurang awewe anu ngaliwat ka palebah dinya. Puguh bae si awewe teh tangka ngajarig jeung meh-mehan ti kusru. Dasar mata pedas ya, lempang teh teu neuleudeuleun. Pokna eta awewe ngagantawang nyarekan ka Elena Panhotman. Puguh bae Elena Panhotman ngarasa reuwas rumasa dirina anu salah. Sorry
that wet need mijen bedeling. Cek Elena Van Hotman make bahasa walana awahing ku gempeur anu hartina mah hampura kuring teu kahaja. Halah, montong babacaan sia, da aing mah lain diririwa deuleuh. Cek eta awewe deui kacida ambekna. Ari eta awewe tayalian ti Komala anu ngahaja ulin bari neangan piduiteun. Komala nyamur jadi awewe anu miboga rupa geulis, pangawakanana jangkung badag jeung gademol. Ngadenge caritaan Komala, Elena Van Hotman ukur ngemang kadu sabab teu rumasaeun dirina keur sisinglar babacaan nundung ririwa. Ari Komala anu kakarek sidik kana tangtungan Elena Van Hotman teu sirikna ngagurubug. Panona Komala teh tangkabun celik ningali buuk Elena Van Hotman anu pirang, sok komo ningali panon Elena Van Hotman anu hejo mah Komala beuki molotot. Aya naon acek ule? Saur Dewi Skartaji, socana rutret ka Elena Van Hotman katut ka Komala. Aik teh kahaja ngabadug ka ieu istri. Aik tos nyuhunkeun dihapunten, namung disangkina aik nuju sisinglar. Walon Elena Van Hotman ngajentrekeun ka Dewi Skartaji. Ari Komala meh teu ngiceup molotot keneh ka Elena Van Hotman. Sokomo basa ngadenge Elena Van Hotman ngomongna cadel mah, Komala mingkin bunceli. Hampura bibi, babaturan kuring lain dihaja sasat keur malawung tadi teh. Saur Dewi Skartaji tamada ka Komala. Komala gancang ngareret ka Dewi Skartaji, karasa aya pangawasa linuhung anu ngungkung kana dirina. Ngan aneh, Komala teu bisa nyidikeun kana rupana Dewi Skartaji. Teu nanaon nyai, bari nage nanaonan atuh ulin teh mamawa anak siluman. Walon Komala Aji kabule nyebut anak siluman. Walon Komala bari gancang ngabheneng pangawasana Dewi Skartaji. Ngadenge caritaan Komala, Elena Van Hotman kacida ambekna disamarutkeun jeung anak siluman. They gestorid from will we set big in the godin word. Aing kumaha bahasa Belanda si cing atuh. They gestorid from will was terjigur it the god hot perdoms. Gegoid warden. Anjing kumaha aing bahasa Belanda cing atuh. They gestorid from will warsin Drake in the good gegodid warden hot perdoms. Cik Elena Van Hotman merowelang make bahasa Walanda nu hartina mah dasar awewe ebel sugan kudu dibalangkeun kasusukan. Eta anak siluman kadon sisinglar deui. Sok gerak ketrukeun sakabeh pangabisa sia. Cadu ke diri aing mah kudu gigis euy. Cek Komala panuna muncereng ka Elena Van Hotman. Ngadenge kekecapan Komala, Elena Van Hotman gasik masang kuda-kuda, dua perutna dikahareupkeun. Dewi Skartaji sareng Nancy patibatan misah makadon ngehkei gumujeng kagugu ku polahna Elena Van Hotman katut Komala. Bari nyusutan cisocana balas gumujeng, Dewi Skartaji ngawakca. Atus acek ule, moal hadiri ributan di jajalaneun. Bibi, sakali di Hampura, babaturan kuring marada oces daripada riributan mending neangan kadaharan yuk. Puguh sebeuh kana beteungna. Hayu milu bae ka kuring keun di jajanan ku kuring. Ngadenge rek di jajanan ku Dewi Skartaji teh, hate Komala ngadadak leah pinuh kabunga. Dewi Skartaji apaleun lamun Komala miboga pangawasa linuhung. Antuk nama Komala jeung Elena Van Hotman teh sasalaman bari jeung silih rangkul. Opat mojang laleumpang muru ka salah sahiji warung kadaharan anu pernahna teu pati jauh ti dinya.
pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui geningannya cag urang tunda ieu lalakon Dewi Sekar Tajinya beuki rame we duh masyaallah akhirna mah panggih we ayeuna Dewi Sekar Taji sareng Komala teh sarua nya gaduh sanjata ageman gaduh pusaka gaduh pedang emasna nya saktina sarua bahkan upami ningal alur carita mah siga nu sakocoran ilmuna teh ngan pedah teu karena gitu. Ras anu janten kapanasaran mah episode anu sateu acana teh geuningan nalika Dewi Sekar Taji naon teh kabadug ku hiji pameget gitu. Teras Dewi Sekar Taji teh ngaraos kagembang ieu teh mangrupikeun awalan kahiji Dewi Sekar Taji ngaraos resep kahiji pameget tah misteri saha eta pameget teh nya nah Mang Ian gitu nya nah eta teh saha kitu nya insyaallah kin urang sampeur dina episode anu salajengna nya luar biasa pokona mah keuna ieu mah carita fiksinya pala wargi ulah protes masalah asup akal jeung teu asup akalna aja urang pan sok itu model epenyer ge teu masuk akal pan tapi urang teh menikmati rame we nya sadunia payu nah, justru urang teh kedah ngalatih berimajinasi nyiptakeun fiksinya urang luar negeri mah nyieun carita eta tina paranti ngumah wadah sepon jadi boga lalakon mendunia pala wargi kan teu asup akal SpongeBob gitu terus aya kapiting boga anak hiu pan teu asup akal tapi raresepeun we barudak teh nya tuh kitu eta teh imajinasi keunda ngaranna ge dongeng atuh justru ieu hebatna dongeng teh nya bisa nyiptakeun hiji perkara anu teu asup akal tapi bisa nyata ku ayana carita sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di handeuleum sium paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.